Hatur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge like-na. Mudah-mudahan kasayanana digentosan ku kasayan-kasayan langkung ageng tim dipasikeun ka Mang Anggal. Mangga mitra, supados tanyang kolong teuing kanu waktos kurang barandungan bae dongengna. Brung Mangga mitra diantosan sakedap deui bade ditayangkeun dongeng Sunda ti Mang Anggang. Mitra kaum dangu, sanajan carita ieu teh geus kawilang lecak. Banget lobana anu madarboh pituin urang Sunda pon kitu deui sekeseler sejen. Bari waos hamo matak bosen ngabandungan minangka panggeuing kanggo generasi sapandeurieunana. Anu tangtuna versi anu nyaritakeun teh rupa-rupa dumasar kana kanyaho anu kaingetna. Kusabab mangsa bihari mah acan aya sastra tinulis kawas kiwari. Anu sapamanggihna bisa dikotret mangrupa leunjeuran carita. Jalaran kitu sim kuring sajamadar deui malar ulah poekeun sanaos jajar carita mangrupa dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Mitra kaum dangu, urang bobok tengah nawae. Kacatur kaayaan di karaton keur lumangsung pajogregan antara prameswari anu sah jeung selir anu mibanda paniatan rek ngilangkeun Nyimas Dayang Sumbi anu dianggapna jadi hahalang kana pamaksudanana. Raden Inu Kertapati kalintang sungkawa manah ngadangu ti juru talungtik ngeunaan pamaksudan geureuhna selir sarupa kitu teh. Kukituna salebeting ati kalayan teu kaancikan iri dengki anjeunna mibarang punggawa pikeun nyingkurkeun Nyimas Dayang Sumbi ka tempat anu kacida jauhna anu hamo kasungsi ku jalma-jalma anu boga niat jahat. Hamo kasungsi ku jalma-jalma anu boga niat jahat. Kusabab geus kalimpudan ku rarasaan ngewa teh. Singket ieu riwayat beral weh para punggawa ngiringkeun Nyimas Dayang Sumbi anu rumaos ngarasa hemeng kana kajantenan anu tumrap ka dirina. Mitra kaum dangu numutkeun pituturna ratu kudu digugu, raja ulah dirempak, pangandika anu keur kumawasa kudu dibela dina salah atawa benerna. Di satengahing marga para punggawa nengetan hiji lebak anu kacida lungkawingna mitra. Hiji lebak anu kayanana estu matak pigapetaheun pikabetaheun tibatan kudu ngapruk jauh ari patempatan anu endah kudu diliwat mah asa kacida teuing kitu ceuk pikir salah saurang punggawa. Antukna mah maranehna sapuk rek nyingkurkeun Nyimas Dayang Sumbi teh di dinya. Anu kaayaan kaendahan patempatan sudsen meusan jeung anu di kaputren dak ngadegen pitempateun sanajan wawayagon oge kawilang tohaga tur waweg wangunan panggung jangkung anu hamo karonjat maung atawa sasatuan galak liana
Sanggeus beres Nyimas Dayang Sumbi ngageri, anjeunna kedah paturai sareng para punggawa anu geus bumela jiwaraga. Para punggawa oge lain tega kudu ninggalkeun Nyi Putri sosoranganan nu geulis dina patempatan anu sanajan cenah genah bari matak betah oge. Tapi pan karuhan kangaranan awewe mah pondok lengkah. Antukna arek tedai kumaha kudu purun cicing dina patempatan anu kakarak harita katincak jeung kacicingan. Satu tas para punggawa lugay Nyimas Dayang Sumbi ngahaneng ngahurun balung. Atuh gue ngedeng dugi karep kulemna. Kanyat ngimpen sajeroning kulem teh anu teu kacaturkeun dina caritana. Poe ka poe geus kaliwatan saminggu, sabulan, sataun Nyimas Dayang Sumbi nyorang hirup tunggara tur matak nalangsa. Santena ti yuswana manjing rumaja putri anu wanuja sapantaranna mah meureun keur nyorang mangsa kagumbiraan jeung kabagjan. Ari anjeunna mah estu nu gelis lain geus eueuh sanak bari geus teu kadang, tapi ngahaja ngadon disingkurkeun alatan pikeun yang kirangan barebedan. Mitra kaum dangu culalakon Nyimas Dayang Sumbi. Ayeuna urang caturkeun kaayaan Raden Inu Kertapati. Harita nuju gempungan. Anjeunna nuju calik dina Sitinggil dilingkung ku puluhan punggawa anu sayaga ngemban timbalan. Raden Inu Kertapati kagungan kalangenan ngadon bubujeng, nyatana moro sasatuan anu bisa didahar mah dibawa mulang, ari sato hama mah disulkeun kitu wae geusan rewegeun sasatuan liana. Atuh sanggeus samiuk mah bring weh ngadon bubujeng di satukangeun ka nyaho selir. Singkatna beras kahiji leuweung anu pernahna paenteng-enteng di mana Nyimas Dayang Sumbi ngancik. Sapopoe ider-ideran bet diparengkeun nyamos muruna teu hasil. Ulah waka uncal atawa mencek najan peucang oge taya pisan nu katembong, sanajan ingguyna oge anu ngagedekeun rerungkunan. Raden Inu Kertapati palai kahampangan harita teh. Cir weh dina liliwatan awahing tos tetahan. Cai papang katadah kudang daunan. Sareretan katawis ku anjeunna aya bagong anu kacida gedena ngalalar. Teu sing diganggu. Anjeunna teras lumampah nepangan para punggawa anu geus karumpul. Satuluyna mah kulantaran inggis kaburitan. Reng-rengan teh marulang. Kalayan ngan ukur pangbaberah manah minangka hasilna teh. Mitra kaum dangu sajungna reng-rengan anu teluak liuk pedah patempatan Nyimas Dayang Sumbi tos kalangkungan. Upami ngagedig bayi rarat-reret mah bangung gede teh teu kabawa ku rasahanang anu nyaliara dina awakna.
Ti corona ngarasa turun ti tadi kene temanggihan cai sakecelak-kecelak acan kawuh keur wanci ketiga banget mirengeuh aya cai nyangkrung dina daun jati bagong teh cigerah tuluy we nguyup cai teh sanyana eta teh bagong kajajaden nyaeta salah saurang anggahota kahayangan anu keur kena kusupata ti dewa. Dadak sakala satetas nginum bagong teh bureyeung. Reuneuh mulan malen lilana ngagegendol antuk namah brol weh gumelar anak Raden Inu Kertapati. Anu sabrehan mah persis Rama ana. Kulantaran kenyorang Supata teh nya putrana oge teu nemu nasib anu teu beda mitra. Kakenaan Supata anu moal waka bisa pulih sacan Rusiah kabuka. Indung jeung anak mangrupa bagong jeung anjing kukulunuan kaitu ka dieu tepi ka antuk napa pisah alatan anjing mah leuwih rancingas batan bagong. Bagong hese nyusud lampah anakna jeung anjing oge geus poho kana jalan liwat teuneun munuh kudu mapai indungna. Mitra kacatur Nyimas Dayang Sumbi anu geus pantes rarabi tibatan ngadon hulang jentul tepuguh tambah kesel ngeresakeun Ninun timimitingan teh tug jadi lawon anapun bahan mah saaya-aya di leuweung wae sakapeung getol beak kadae kusabab eueuh batur pikeun cacarita manehna haben Ninun nepi ka wanci datangna pitunduheun. Tepi ka dina salah sahiji mangsa awakna karasa lungse. Leuleus taya tangan pangawasa, leuleus pisan taya tanaga. Kulantaran ngarasa nahnai toropong anu dina cekelanana murag, tapi Nyimas Dayang Sumbi teu ingkah. Tina pihane ni tenan toropong anu ngagorolong ka kolong teh. Pok anjeunna sasauran. Yang Dewata anu agung. Nah ieu teh meuni asa teu walakaya ka bina-bina. Mun teh mah aya anu sudi mang nyokotkeun toropong. Mun awewe saluhureun rek dijadikeun lanceuk. Mun sahandapeun jadi adi. Atuh mun lalaki saluhureun rek dijieun salaki. Mun sahandape cegug sora anjing 3 kali ngajegug mitra. Nyimas Dayang Sumbi anu acan nganggeuskeun caritana ngaliuk. Bereh teh anjing jalu ngegel toropong. Nyimas Dayang Sumbi ngalanyap ras deui kana pok-pokanana cikeneh. Piraku aing kudu daek jadi pamajikan anjing. Tapi ras deui bari dipikiran buat teuing lain anjing samanea. Sabab alam mangsa harita mah Supata teh keur mati kacida. Pandanganana ngarongkong totopong anu digegel anjing. Leungeun anjing teh ngusapan leungeun Nyimas Dayang Sumbi lir anu keur patarema. Nyimas Dayang Sumbi ngarasa hemeng palang siang sakumaha anu disawang teh nya atawa boa ketangan sakadar perbawa pikiran anu keur marungkawut bae. Anjing teh tuluy depa di kolong teu ingkah ka mamana da ambahan mah lalaga ieu. Parang dina peutingna kalayan teu kanyahoan ti manajolna ujug-ujug jangelek weh aya jajaka gandang kacida anu netelakeun yen mahna teh kakeunaan Supata Dewa. Duaan jeung indungna anu kawari duka teuing keur aya di mana. Kitu ceuk si jajaka teh. Sanggeus pasti yen eta jajaka teh mindah rupa tina wujud anjing anu geus nulungan dirina. Hamo dicaritakeun sagebrug sapatamona mah. Isukna buk geus kulimi salatan di kuramas Nyimas Dayang Sumbi teh. Anjing jalu anu iceus lir manusia teh dingaranan si Tumang mitra.
kacatur geus 12 tahun ti satu tas Situmang jeung Nimas Dayang Sumbi ngahiji. Duaan ngadon ngasuh ngaping tur ngajaring budak tina balai mitra. Budak anu dingaranan Sangkuriang teh geus manjing rumaja. Nonoman anu hade rupa tur bedas tanagana. Dina sakali mangsa Nimas Dayang Sumbi palain wang ati mencek. Lelei kedepok Nimas Dayang Sumbi nyaur ka putrana. Asa geus lila ambu teh tara ngadahar daging mencek Sangkuriang. Komo ati nama singka itu kala sugan aya anu semedang girinya gaji. Tetalangke Sangkuriang miang direjengan ku Situmang. Tohok geus sayaga dipakai teuk bari paranting werkeun rurungkunan anu nyaliara kana liwataneun tapi weleh mitra geus disak serak sakabeh patempatan teh tapi eueuh mencek hiji-hiji acan. Ari lain monyet atawa lutung mah anu pating guntayang ngadon mucu ke dina tetangkalan pangluhurna alatan kagerewahkeun ku Sangkuriang anu keur ngagembring-gembring panyumputan sasatoan anu tuman hirup di handap. Sabrehan kareret aya bagong badag lumpat lakadalah cek Sangkuriang teh. Tibatan eueuh mencek mah asa meujeun namun bagong diala. Tuluy diarah atina da si ambu mah moal tetelepek atawa nyidikeun eta lain ati mencek. Sangkuriang ngahucuhkeun Situmang pikeun ngudag. Situmang anu keur lelenyapan tuturubun ngudag bagong. Rurusuhan lain pedah rek ngaraweg tapi awah ini sono geus lila tapatapung jeung indung. Situmang ungas ingus ngambe bagong ngagadil. Sangkuriang ngagorowok ngarasa jengkel. Ngadenge kitu bagong teh ngurubut kanu bala bari les weh tetembong deui. Sangkuriang nyal keheul Situmang anu tetuah tedosa ditohok taya ras-rasan. Beheungna digeresel bari tuluy awakna dibedah ngan ati wungkul anu dicokot. Geus kitu mahsul weh awak Situmang anu panona nyileuk keneh neuteup ka Sangkuriang. Ku Sangkuriang ditinggalkeun. Mitra kaum dangu anjog kaimah tuluy ati Situmang teh dibersihan. Anu sanggeus bersih dipasrahkeun ka indungna. Nimas Dayang Sumbi ngasakan ati panyangkana mah nyawe ati mencek. Sareres nuang ati Nimas Dayang Sumbi emut ka Situmang. Laju naros ka putrana. Sangkuriang, ari Situmang ka mana? Geuning teu katingali. Sasarina mah osok lalendot mun ambu keur barang ngasakan teh. Duka tu ambu da tadi mah aya ngislik. Tembal Sangkuriang. Kumaha Sangkuriang? Tadi mah aya ngislik. Tembal Sangkuriang. Mitra kaum dangu. Kulantaran Situmang anu geus iceus kacida taya bungkeleukna. Nimas Dayang Sumbi nyalaksek.
gorehel teh kalapa bijil dicungap sing horeng ati anu diasakan bari geus beak di dahar teh talian ati si tumang. Nyimas dayang sumbi mudigdig bari ngadegdeg tewasa nahan amarah tanyarita nanaon kadawak kana cukil hiuk beletrak aduh kana tarang sang kuryang nepi ka timbul ceda getih ngucur masihan beungeut. Sang kuryang olohok bari nyusut getih. Nyimas dayang sumbi ceplak paha ngusir sang kuryang. Sang kuryang anu teu ngarti kana pasoalan anu keur karandapan ku indung kusabab sieun manehna nyingkah di dinya. Singket ieu riwayat saminggu lol maksud rek ngalongok gura giru nyingkah deui alatan inggis nejo bubuden indungna. Sabulan jol deui kan ukur nyarangkeun teh kaanggangan. Lila-lila mah sang kuryang ngarasa bosen matak indungna kitu teh mahena geus teu ditarima deui jadi anak. Antukna sang kuryang miang kalunta-lunta nyung si pasir nyorang jungkrang anu antukna anjog ka salah sahiji imah anu dieusian ku aki-aki kolot nya didinya manehna diaku murid diwarah pangabisa. Mitra kaum dangu pelang weh tepi ka puluhan tahun lilana sang kuryang lunta ninggalkeun indung. Jorojoy dina sakali mangsa aya karep rek nepungan. Sugan we amarah indungna geus lipur. Lalampahan badarat ti panganjerakan ka tempat pangcicikan indungna teh kawilang jauh. Tepi ka nyorang 3 poe 2 peuting lilana. Sanajan mangsa ditinggalkeun teh geus kacida lilana, tapi sang kuryang apal keneh lebah-lebah tur pernahna pangancikan indungna bari teu sasabu komo linglung. Anjog ka imah indungna, Dimas dayang sumbi keur ngosrek sasapu. Sang kuryang tumanya parengret rarasaan lir kasedot aliran setrum anu henteu bisa dipapandekeun jeung kaayaan anu sanyatana. Sang kuryang ngembang kaduni tenan kagelisan wanoja anu keur disang hareupan. Duka teuing watek tina naon, Nyimas dayang sumbi jadi awet ngora. Rupanana aya di sahandapeun sang kuryang anu jadi anakna. Atuh jorojoy sang kuryang aya haterek mileuheungkeun. Nyimas dayang sumbingan ukur tumamprak kana kadar awewe mah dulang tinande. Komo geus lawas hirup mencil tegalib jeung batur atuh rarasan anu sarupa teh gancang kacidas sumarambah kana bayah. Geus 2 kali pamprok anu katilu sang kuryang ngahaja api-api kasarean manehna rek ngendong di imah Nyimas dayang sumbi. Puguh oge geus sarwana sang kuryang geus luas sare dina pingping indungna. Anu kalayan teu sadar buk sang kuryang anu keur diusapan nyingkab breh katangan aya cada palebah tarang anu katuruban buk harita ngadon kasingkabkeun mitra. Nyimas dayang sumbi ngarenjag tuluy ngejatkeun lahunan bari cengkat rek ngejat tapi sang kuryang gura-giru ngarawe leungeunna. Heup sang kuryang
pamohalan bisa dituluykeun sama bandi kata anak kaula. Kadenge kitu sang kuryang rewas lain memesan. Tapi manehna negreg sabab cek ijiran mutnya teh mah awewe nu dihareupeunana teh indungna tang toge kaayaan geus kolot. Ari nyatana geuning leuwih ngora malah mun seug dibandingkeun jeung umurna oge bangun anu sahandapeun. Kitu anu aya dina pikiran sang kuryang. Pangawas sa awewe hamo leuwih kuat batan lalaki. Hadena nafsu setan sang kuryang bisa disingkirangan ku mangrupa syarat anu diasongkeun ku Nyimas Dayang Sumbi. Kalayan leuleuy Nyimas Dayang Sumbi nyarita heug wae kula sudi dipigarwa asa leuwih ti heula dipangnyieunkeun talaga anu pohara lega gesan lalayaran upama geus hirup ngahiji kitu. Sang kuryang nyanggupan. Sanajan syaratna kawilang berat nyaeta nyieun talaga teh kudu anggeus dina tempo anu ngan sapeting. Tapi bari jigrah alatan hate keur guligah. Sang kuryang ajrag-ajragan. Bari lumpat muru landeuh rek tatahar pikeun ngabendung wahangan. Wanci geus reup-reupan. Sang kuryang metakeun pangabisa. Manehna ngagentraan guryang. Terojol guryang tenorojol anu lobana 7 urang dukdek barang gawe sanggeus dititah mana anu kudu jeung naon anu ulah guryang 7 teh muruh hiji bukit sakabeh tatangkalan anu galede ditutuhan dituar pikeun ngabendung wahangan tepi kaburindil kari tunggulna wungkul kiwari kaceluk ngaranna teh Gunung Bukit Tunggul. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Udag ringkes ieu sasakala. Sindak namah pamaksudan sang kuryang baris tina kanan. Nyimas Dayang Sumbi gegetun saeutik oge teu nyangka kana kamampu sang kuryang. Talaga tareh anggeus ari wanci masih keneh ngagayuh tina peuting kajanari leutik. Duka teuing kumaha buat pijadieunana mun katuliskeun indung dikawin anak. Nyimas Dayang Sumbi nanada kahyang batara anu ngawasa alam dunia. Muga-muga we pitulung geralungsur ku mangrupa naon wae anu jadi cungkang lantaranana. Hawar-hawar ti kaanggangan kadenge sora hayam kongkorongok sang kuryang ngarenjag pareng breh ngareret kawetan hibar sumirat nyangan jagat. Wanci geus carangcang tihang sang kuryang pusing asa dilejokeun asa kalejokeun parahu anu sapeuting didekulan dijieun pikeun lalayaran mangsa talaga anggeus ditalapung ka awang-awang meunang sawatara gulitik anu antukna nangku bari hese diobahkeun deui. Mitra kaum dangu sang kuryang ngencling di barung kaceceb ku telengesna alam kadirina. Ret kana hasil gawe guryang 7 anu geus areuweuh ngadon ngarampih deui alatan inggis kaberangan. Cai talaga geus mimiti leb-leban ngeusian patempatan anu lalagok anu antukna makplak bari geus teu bisa nangtukeun pernah patempatan jero daetna alatan geus ngemplang kakeum. Ret ka imah Nyimas Dayang Sumbi ngan kari suhunana wungkul anu katembong. Sang kuryang lugay duka teuing rek ka mana jeung Nyimas Dayang Sumbi oge biheung geus aya di mana. Gumuruh ombak di kidul ngantar guligahna rasa lemah kenapa sagara rek pulang
Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan